Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Mang Dede Rajet anu biasa mancen tugas dina acara dongeng ieu. Hayu atuh pamirsa sadayana urang lajengkeun deui dongeng anu kamari kakantun teh dina judulna Juragan Darta ti Lembur Cicego. Satacan kulem urang milarian panglipur kalbu pangmeberah kana mana janten dina acara dongeng Juragan Darta teh nyaeta si Ujang Adut teh manehanana teh keur kagegeringannya tepikeun ka manehanana cicing dina luhur imah meureun eta teh manehanana teh nya. Mun atuh pamirsa supados teu nyangkolong ting kana waktos janten lalakonna si Ujang Adut teh nya mohon manehanana teh anu jadi indungna cesumi terus Pak Ustad anu rek ka masjid cenah ningali si Ujang Adut dina luhur suhunan tadi teh nya. Suka ciki gitu tah. Ayo teh pamirsa urang tinggal lalakonna eta si Ujang Adut anu keur kagegeringan teh. Kagegeringan ku si Kinan cenah pamirsa sadayana beda ningali eta bebarengan si Kinan jeung si Rangga gitu. Nyai nu jadi indungna mah gitu ngarasakeun era gitu sabab tatangga deukeut cenah naha manehanana henteu wani ngomong gitu kanu jadi si Kinan teh gitu ai geus katingali bebarengan jeung si Rangga cenah eta si Ujang Adut teh kagegeringan gitu. Ayo teh pamirsa prung urang lajengkeun deui. Astagfirullahaladzim, kunaon eta teh Adut jeung naik dina sunan segala. Turun Adut. Astagfirullahaladzim. Jabani musuh mujang kieu di eta tuh kumaha nulungan namanya si Adut teh. Turun Adut. Astagfirullahaladzim. Musuh mujang kieu teh. Aduh kumaha nulungan namanya. Turun Adut bismillah Adut. Mana indung lagi indung si Adut kemananya? Sini dong sayang, sini dong, sini. Kan aku cinta padamu Kinan, jangan gitu dong. Sini dong, kita main yuk. Kinan, jangan gitu dong. Kinan, sini dong, main yuk sama AA. Jangan gitu dong, jangan bikin sakit hati ini dong. Alah, tak kabada si Adut teh nya. Astagfirullahaladzim. Si Adut eta turun Adut. Ya. Mun pamirsa sadayana janten kitu nya lalakonna eta si Ujang Adut teh anu nama teh nya jadi Pak Ustad oge gitu karasakeun karunya oge gitu ngan kamari oge cenah dijampe gitu ngan ngapelem terang gitu jampena Pak Ustad teh gitu matak nu jadi indungna kamari cukah cikih gitu pamirsa erek mubaran teh gitu. Mohon pamirsa Mang Dede sanes kirang sono urang lajengkeun deui dina sanes waktos. Hatur nuhun pisan kanu ka pamirsa sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.